Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah orang sadaya tina puji sareng syukur ti payunan Gusti Nu Maha Kawasa. Kusabab berkah sareng rahmatna tiasa orang kumpul di tempat ieu dina kaayaan anu sehat. Sarta ulah hilap oge barokah sareng salam urang sing dikasihkeun ku junjungan urang Nabi Agung Muhammad. Anu kuring hormati nyaeta Ibu Guru Bahasa Sunda SMA Hiji Subang, Ibu Firda, sareng rancangan anu kuring bangga. Dina kesempatan ieu, kuring Jilianyo hoyong biantara sareng tema motivasi dina diajar. Sakumaha orang terang, sadaya jelema gaduh motivasi diajar anu beda. Biasana ieu gumantung kana naon jalma anu hoyong atanapi ngahontal. Salaku murid, orang kedah ngamotivasi diajar. Motivasi ieu kanggo ningkatkeun prestasi, minat, sareng kahayang pikeun ngahontal kasuksesan sareng cita-cita di masa depan. Janten sapertos bumi, motivasi mangrupikeun landasan bumi eta. Janten upami urang hoyong ngawungan bumi anu kuat, urang kedah gaduh landasan anu kuat supados bumi henteu rubuh. Janten murid, hiji murid anu henteu ngagaduhan motivasi dina diajar, anjeunna secara otomatis henteu gaduh minat pikeun ngahontal impianna. Sareng proses diajar anu henteu nunjukkeun kamajuan. Tapi kuring yakin, dina kilas ieu anu seueur di urang parantos gaduh motivasi dina diajar. Salian ti motivasi eta tiasa janten motivator anu masihan kekuatan atanapi energi pikeun ngalakukeun hiji hal. Motivasi dibagi dua. Mimiti motivasi intrinsik atanapi motivasi anu asalna tina hiji jalma. Contona antusias pikeun nganingkatkeun motivasi eta. Anu kadua nyaeta motivasi ekstrinsik atanapi motivasi anu asalna ti luar diri. Contona keluarga, lingkungan, sepuh, sareng rencang anu tiasa nyebabkeun motivasi. Janten ti ayeuna sareng ayeuna urang kedah salawasna gaduh motivasi pikeun ningkatkeun prestasi sareng ngahontal masa depan anu cerah. Jadi pangajaran urang gaduh tujuan anu terang sareng mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun anu sae. Panginten ieu anu sadaya kuring bisa. Ngomong. Upami aya kecap anu salah, mangga hapunten sareng hatur nuhun pikeun perhatian anjeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.